tidak berjamaah nu dianggap kuari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah. Geus salah, hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya. Ieu nu paling bahaya ge, ngarasa hebat. Eueuh nu dikolotkeun ku aing, eueuh nu dideuleuh ku aing. Geus aing mah kajian mun parid bae sorangan. Tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar teh. Berjamaah teh syiar. Untuk cenah aing mah maka perjalanan wali belkok sia. Wali sia. Berjamaah. Mun teu berjamaah tanya. Awak sia si kudu teu daek berjamaah masjid dampe. Imamna aya. Haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek. Bah, embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan. Tah eta nafsu nu kos kitu. Nafsu teh kos kitu teh. Deuk iraha teh sakedeung deui cabut umur. Selesai. Perjuangkeun urang berjuang teh syiar-syiar. Syiar-syiar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh. Mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik. Masyaallah kan. Allahumma ya qadiyal hajat. Berjuang agama lamun lain ahli Allah moal kuat sebab naon kabita bae ku pamere kabita bae jeung kabongbrong ku dunia tapi lamun lillahi taala malah ngaluarkeun berjuang teh lain dibere tah ieu kiai teh lamun ceramah kan kudu dibere bae da dibere pan teh ceramah eta kos kitu kiai bensin pan oh terus wajar aja mah ceramah nu teu ceramah yang dibere wae aduh eta mah goblok bin tolol bin bloon bin oplo ya budapek kita budapek kos kitu tah ngahili dan la tanfiru fil hari ulah eta keur baheula zaman Kang jeung kebelah dina zaman sahabat zaman teh zaman urang ge ngaulah-ulah mentek lamun lain ahli Allah mal kuat sebab aya pandangan luar Allah mentek nu dihajarna ilmu tasawuf nu dihajar teh ilmu tasawuf mimiti Iqbal ngahajar tasawuf terus kebelah dia ngahajar tasawuf sebab naon ahli tasawuf anu kararuat berjuang ngaleungitkeun muatan lillah tasawuf lalu dihajar anu tidak rasional lah masa ibadah teh pakai perasaan tidak rasional lihat Kangjeng Nabi ini ada hadisnya ini ayatnya kikituan dihajar terus tapi makin dihajar tasawuf makin muncul malah kita tawanya nama teh jahuna naon berbagai ulama modern ngahajar tasawuf di Indonesia teh kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna malah nyana anu hancur-hancuran sebab ieu ahli tasawuf ieu anu getol jasa berjuangna tanpa pamrih militan nyana mah teu hayang dibere hiji Allah sakitu beta urang lamun geus kos kitu karak ieu lain Pak dibabawakan ku bupati ya ceramah tadi bawa ku bupati teh ceramah bawa ku gubernur teh kiai musiman nu kos kitu ngaranna salah teh kiai henteu maksudna teh bener eta mah eta kiai har tidak jang negakeun agama nu sabener-bener nama moal bisa ku jelema-jelema nu kos ka ditu sebab aya kepentingan luar agama anu teger mah hiji we sabodo aing mah hiji beng neangan ridho Allah lillah teh hayang diagungkeun teh hayang dimuliakeun teh hayang dibere teh hayang hiji be Allah diaromongkeun sadaekna sia ngomongkeun engke geus sia katulah ku Gusti Allah sorangan jelema nu keur ka Allah diomongkeun tungguan moal kato sia nu kituna moal beda ieu nu urang ngadenge mana sih Jawa Timur nu lilahna mana sih Jawa Tengah nu lilahna
Ya caknya lillah mah urusan hate beres bener omongkeun ku sia langkah sia ku hate tante hate teh aya haseup ka mana arahna teh ayo ahli Allah omongkeun ku sia ulah nu hirup keneh nu geus paeh ngomongkeun sia ka Maulana Hasanuddin omongkeun moal kembal sia jadi cak-cak sia omongkeun sia ta Habib Lutfi ku sia omongkeun sia moal kebal sia urang ngomongkeun Gus Dur bae ngomongkeun Gus Dur ala lajur jelema kabeh asal ngomongkeun Gus Dur teu kebal tak beres nyanana mah biasa bae teu nyaho-nyahoeun acan ahli Allah lamun diomongkeun awas man adzalli waliyan faqad adzantu bil haram jelema ngomongkeun wali aing sarua jeung ngalawan ka aing cak Allah tungguan parang salah tah ieu munafik hiji nyengserikeun ka Kangjeng Nabi nyengserikeun ka rombongan mukminin anu berangkat perang beserta Kangjeng Nabi lantaran saat paila jeung musim gugur panas anu luar biasa nya nambah seserian nyengserikeun bunga ku ditinggalkeun anak munafik nomor kaduana loba jasa loba pisan para sahabat anu memperjuangkeun agama teh mere hartana segala rupana bentuk hewan, bentuk makanan, bentuk uang, emas, perak, masya Allah dibikin, dikerahkan jang jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim justru munafik mah wa karihu ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ngomongna mukminin neruskeun ucapan Kangjeng tidak mau tahu paila atau panas kita berangkat paeh syahid urang tinggal salengkah deui menuju Tabuk berarti menuju surga sahabat ngaromona geus kitu kadeleuna urang teh keur ngalengkah menuju Tabuk padahal menuju surga Firdaus sahabat teh ngomong geus kitu dedeleuan urang lantaran urang masih di dunia berangkat teh lengkah-lengkah urang menuju Tabuk tetapi aslina menuju surga tapi munafik mah ngomongna wa qaulul la tanfiru fil hari panas blon panas ulah berangkat panas ya nyiksa awak ya. Tapi sahabat ke Bandung berangkat beserta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi qulna jahannam asyaddu harra Gusti Allah kul bejakeun Muhammad eta munafikin ngomong panas emang bener keur panas tapi naru jahannam asyaddu harra panasna neraka jahanam leuwih sangat leuwih dahsyat leuwih parah tibatan panasna Tabuk kuari karasa panas perang paeh surga nikmat seserian tapi nyana kuari ngarasakeun panas nyana teu milu perang seserian sakedeung deui di kulub di neraka jahanam leuwih panas. Ya Allah ya Rabbi urang kuari panas urang panas kuari nilaian jam bae kieu liwat tamoal ye geus kieu bae nyana tadi ngauduk setengah piring doang ye geus kieu bae panas geus kikipas nyana tah aya bae nu nganasehatan di itu ulah ngaji panas urang teh kan butuh kesehatan panas eta mah kan teu bagus korenganan bejakeun kanyanan naru jahannam asyaddu harra panasna jahanam da sia di imah bae leuwih sangat tibatan panas dari majelis ye di majelis mah panas ge lah sakedeung di majelis mah kieu eta tapi ieu parah mah cenah kieu panas hate kula mah ieu hate panas cenah ieu teu mah di ASEAN ge panas bae teman di ASEAN ge kurang panas bae. Ye, tapi lamun urang manteng ka Gusti Allah, urang misalnya ibadah ngaji, salat, zikir, baca Quran, panas teu ngarasa.
Panas alhamdulillah. Gusti abdi dibere keluar kesang, ieu kesang teh jadi saksi. Engke di akhirat teh cak kesang teh ya Allah ya Rabbi teu ridho abdi lamun jelema eta dikanarakakeun sebab nyana tengah peuting maca Quran kesangan abdi saksina. Masya Allah saha nu kituna. Masya Allah kos nyana bae. Boro-boro baca Quran kesangan buku tiis make AC ge heuh aya bae. Kagara gede baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Make AC atau make kipas. Geus ngeunaheun jasa. Kopi aya. Rokok aya. Ngeunaheun. Geus tinggal husuna bae maca Quran ye. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Al-Quran. Al-Quran lagi min kalam al-Zainah Sadaqallahu iraha berjuangna iraha henteu kieu sia goblok awak ja Aisyah nonton TV mah berjam-jam kuat ja sia urusan dunia mah berjam-jam kuat ngobrol sia berjam-jam kuat main catur sia berjam-jam ge kuat sababar ajang sia kuat coba ieu paksakeun maca Quran sia tolol goblok carekan awak urang bawakeun golok kieu katarangkeun ye ku aing dia lain maca Quran tungtung nama nyarekan awak we lah tah karak mun bisa nyarekan awak hebat jelema mah eta gitu. Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas tereng geus anta mah tuh tawat cak majikan amal kebal deui sadaqallah ye atuh kalau birabbin nas birabbin nas majikan enggak ada yakin we ilahin nas min syarri wa kudu make Quran ka geus talar tah mah Musadi wasadi khannas alladzi wasbi sudurina jinnatu wa sadaqah do bener teh jauh disangkaan kula atuh naon hartina teh kopi ka kalau itu bener tuh kudu make kopi kula ngomong sia geus porosotkeun calana cak pamajikanna paingan maksudna eta meureun aduh loba omong geus aya polisi kayak orang ditangkap deh. Oh kan. Untung nama. Masya Allah kari. Awak tuh pernah diperjuangkan ku urang. Perjuangkan nafsu orang. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali terus perjuangkan. Tadi itu bakal ngeunah. Urang ka berangan saya tiba ya Allah nalangsat. Masya Allah. Moal balik deui waktu teh ka tukang teh eta kosong teu pake ibadah ka Gusti Allah. Ya Allah sabaraha tahun urang mengisi hirup dikosong-kosongkeun moal balik deui ka tukang. Tinggal nu kahareup tah para solihin teh ceurik nyeung ceurikan lamun katinggaleun lewat datang ka subuh teu hudang tadi moal balik deui kan waktu eta kosong pake sare. Batur mah geus datang ka dinya nyeung ceurikan teh. Geus lain yang cerikan dosa deui yang cerikan waktu kaliwat. Urang mah subuh qodoan geus seuseurean. Qodoan Allahu akbar. Aya anak dek Allahumma dinina kan kieu, ai sorangan mah nyana ge pal-palan. Lantaran aya anak liwat di handap. Aduh, anak dah ngintip deui ongko. Mah, bapak kok salatnya begini? Tah aja teu nalangsa lamun hayang nyaho tah pangkat solihin mah tinggalin tahajud bae teh kalewatan datang ka subuhna mencan karak tahrim doang geus ngalengis ceurik lain yang ceurik ka dosa eta waktu tah kaliwat masyaallah kosong jaknya aduh mun ditegor ke di hareupeun Allah sia eta pan pake sare kunaon nu mantak sare lelap tah ditanyakeun nu mantak lelap sare berarti kan awalna kunaon mun barang dahar naon boga masalah naon dituntut terus ka dinya ceri para solihin urang pernah henteu pernah pan urang ya Allah ya Rabb urang mancan nyorang kesangan ibadah teh can nyorang
lumantak di masjid di majlis make ieu ge asup ulah kesangan jasa ulah awak urang teh ibadah ulah kesangan tapi kan main catur mah ngitung kesang ngitung teu gitu tapi ibadah maka karena Allah sholli sholatan kamilatan wa salli salaman tam ngaraneuheunnya ibadah kieu kesangan cek na sholli sholatan kamilatan wa salli pindah keluar aya tiis cek na angin wa sholli sholatan kamilatan tah di dieu mah tiis sholli sholatan kamilatan di jero kesangan di luar katiisan deuk iraha benerna tolol awak urang kudu dicerekan awak urang sia mah munafik berarti sia mah awak dibere umur lain pake ka Gusti Allah dibere sehat lain pake ka Gusti Allah jae ge munafik dukos kitu mah munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bimaqadihim bunga seserian nya nama di tempatna teu daek berjuang bakarihu ayu jahidu embungeun nya nama berjuang nah ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang berjuang di zaman urang naon atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu teu daek berjamaah eueuh nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah geus salah hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya ieu nu paling bahaya ge ngarasa hebat eueuh nu dikolotkeun ku aing eueuh nu dideuleuh ku aing geus aing mah kajian mun parid bae sorangan tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar berjamaah teh syiar henteu cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia wali sia berjamaah mun henteu berjamaah tanya awak sia sih kudu henteu daek berjamaah masjid dampe imamna aya haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek bah embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan tah eta nafsu nu kos kitu nafsu teh nu kos kitu teh deuk iraha teh sakedeung deui cabut umur selesai perjuangkeun urang berjuang teh syiar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik masyaallah kan lumantak ulama kataji di pesantren Banjar teh lain naon di pesantren Banjar eta ku hebat ayah nyin pondok pesantren kemudian ieu masjid sekelilingna anak-anak incu wayah salat ka masjid Masya Allah tah di Banjar teh datang ka kuari istimewana wayah salat ka masjid kabeh nu imam rawatibna hiji geus lamun kaburu atuh berjamaah teu kaburu tetep ka masjid salat jam sabaraha tilok salat di imah di masjid tah ngahirupkeun kos kitu tah hese jasa urang mah ieu pondok pesantren teh pasalia di ditu pondok pesantren pasalia geus masing-masing komo nu lain pondok pesantren mah di lembur nah salat bersama bae ka Allah di masjid ka Allah di ka Allah ngadali soekeun habek teh sungutna ngadalilnya na di masjid ka Allah di dieu ka Allah besar wah bae ka Allah tah iya biang munafik anu kos kieu ieu ka masjid babdek boga anakna kan nanyakeun abah ka mana berjamaah saregep kan kadengena Masya Allah engke kebal anak lagi nuturkeun banda wari mah anakna geus daekeun ka masjid sia ka masjid abah ge tilo dek ngomong naon coba abahna ayo dek ngomong naon geus pareum teh dipareuman ku urang sorangan ieu aya titik-titik munafikan saeutik di jero qalbu urang farihal mukhallafuna bimaqadihim khilaf Rasulillah wa karihu ayjahidu bi abwalihim wa anfusihim fisabilillah memeh ngajured memeh kholwah dideuleuh sehari-harina ieu teh kos tali tak encan kos tali teh diliwatkeun ka dieu ditalikeun ka dieu daekeun atuh berjamaah ge masih ngabageun keneh kos beusi
kos besi atuh kan kudu kos tali ditalikeun ka dieu dicanggereudkeun ka dieu daek oh karak dia kolwah dari kamu ngabageun keneh bae mah besi na ge ieu mah besi ulil absor ulil ese ya kari teh iyalah munafik ngomong latan biru berangkat lari gol pejakeun Muhammad kepada munafik naru jahannam asyaddu harra neraka jahanam leuwih dahsyat panasna nah kuari urang jangan nasehatan urang awak panas emang ngaji tapi jahanam leuwih panas jangan nasehatan urang awak panas emang ge mere duit teh yang jariah tapi neraka jahanam leuwih panas oh cak pa awewe awak dicandung teh panas emang ge tapi jahanam leuwih panas tak kudu cara pemajikan ayah teh abajal tadi asana ieu mah baralik di tawaran kabehan kaji tadi ngaji kadenge kiai aya pemajikan ayah menawarannya besi ka haji dikawin deui kula ge nuturkeun bae lah pokona mah kasurahan kiai tadi neng ridho balik siapa kok kakak mah bangun hayang teh gitu henteu sih tadi bangun merangkak gitu aing mah nanya ge sia lamun aing ka WD emang sia deuk balik apa deuk cicing WD balik lah geus atulah ikos kitu mah tawaran Allah tah nar jahannam asyaddu harra kitu ge laukanu yafqahun lamun nyana nyarahun lamun nyana jarahun bahwa neraka jahanam leuwih sangat panas leuwih dahsyat panas leuwih pohara panasna mata kalapu moal katinggaleun moal ditinggalkeun moal ninggalkeun mana pasti berangkat lamun nyahoeun neraka jahanam leuwih dahsyat panasna pasti berangkat kos kuari bae urang lamun nyahoeun bahwa neraka jahanam teh jang meuleum nu kredit jang moal ngredit urang mun nyaho urang bahwa neraka jahanam leuwih dahsyat jang moal nyokot duit bank moal kajen kumaha ge bank tah bunga-bunga lain bank nah lamun nyahoeun bahwa ngabohong eta jahanam jamual ngabohong mun nyahoeun nipu teh jahanam panas atuh jamual ngabohong kulantaran teh nyaho pajar teh teu panas atuh dilakukeun mulai ti ayeuna nasehatan awak urang masyaallah eueuh anu bisa nganasehatan polisi moal bisa dinasehatan ku kiai maningan nasehatan sorangan abri moal bisa dinasehatan ku kiai ku maningan nasehatan sorangan janya nama ceuli na ge geus lain ceuli pengajian jana mah geus ceuli trit siap dan ku kiai mah teu kiai ieu loba omong bawel kajeun tapi nasehatan ku sorangan teu bisa dinasehatan ku janyana ge loba nu salat loba nu iman nah DPR geus bisa dinasehatan ku kiai geus kiai mah anggap bae eta mah nu edan sia bae nganasehatan sorangan lamun geus ka kiai nganggap nu edan basalah geus kiai anggap ku sia jelema gila jelema edan tapi nasehatan awak sia sakedeung deui sia bakal modar sarua bae paeh ka neraka bupati geus teu bisa dinasehatan pejabat teu bisa dinasehatan ku kiai lantaran kiaina diberean bae dah dia mah mau juga tuh ya kesehatan dia dikasih uang sama gua kagak dikasih uang mah ya kagak geus teu narima kana nasehatna lantaran nyana merean bae geus lalagaan akhirnya teu didengekeun kajen geus tapi nasehatan awak sorangan ku sia-sia bakal modar sarua bae dalam urang geus bisa nganasehatan sorangan geus teu perlu kiai ieu mah kuari urang ngasehatan ieu mah lalagaan ieu ngaji teh keur lalagaan ieu mah anggap hiburan topeng lah anggap topeng lah monyetan doang monyetnya dihandap agak dah tapi geus ieu mah kaje dianggap topeng monyet ge ngan balik mah nasehatan sorangan geura nasehatan ku sorangan teu bisa ka nasehatan ku kiai nasehatan sorangan kiai lamun geus bisa nganasehatan sorangan bakal hebat geura sebab kiai loba hasud jasa loba jasa kiai mah nu hasud anu nasehatan awak sorangan sebab kiai mah geus teu bisa dinasehatan ku kiai deui ngadengekeun cak aing mah teu bagus kiai tah dengekeun ya mana bisa ngomong doang
Sia ngomong doang. Geus kajeun geus sia itu bisa nasehatan ku sorangan. Awak sia teh dititipan ku Gusti Allah teh ilmu. Kadahanan jang batur jang sorangan. Geus datang ka mana sia ngamalkeun ilmu titipan Allah. Ayo melalui kabisa-kabisa sia anu dititipkeun ye ku Gusti Allah ka sia awak. Geus datang ka mana? Batur mah tuh ayah Banjar datang ka maut memperjuangkan agama teh magahan ngaji mama sempur Masya Allah ya Allah ya Rabbi tuh mama Satibi tuh mama Nahrawi mama Oco mama jengan Imam Keresek datang ka maut nyana memperjuangkan agama teh Aisyah kunaon haju memperjuangkan Golkar ya si awak ya awas ya kuai dipeupeung ku kayu Golkar sia kuai nasehatan nu bisa nganasehatan ya batur mah malah jeung seurikeun nasehatan ilmu teh nu bagus mah jangan nasehatan diri sorang nu mantak dizarahan ge mama sempur dizarahan mama Bakri ngaranna itu mama Satibi teu eureun-eureun dizarahan tuh mama kitu mama Nahrawi di teu eureun-eureun dizarahan mama Oco jeung sajaban eta teh kapan meureun aya sinar nah sia awak ye mun urang jadi kiai sia lamun paes anu ngajarahan ngomong deui emang sia hayang dizarahan ya yang dizarahan maksudnya berarti hayang wali meureun hayang mulia goblok si awak atuh teh anak-anak ya urang nu ngajarahan wasiatan ka anak nah ka dieu abang mun paes ajarannya teu hayang ya berarti emang kudu pelit apa pelit berarti kan urang teh henteu bisa ngancebkeun pangaruh ilmu ka anak eta nu mantak dizarahan ge ulama-ulama bisa nembus ka jero hate komo mun aya waliullah mah kan bisa komunikasi aya nu sok ku urang dihadiahan Imam Badawi Imam Ahmad Kabirur Rifai Imam Badawi tah sakurun tah begitu Imam Badawi maot kan Imam Rifai kan kadinya ziarah begitu ziarah assalamualaikum ya Imam Badawi teh Habib kan itu dah mah terus we baca hadiah nah nyana boga masalah isuk lain isuk dina tahun ieu endeu ka Mekah maksudna minta petunjuk istikharah ka Gusti Allah encan aya petunjuk bae ieu melalui ziarah ka Imam Badawi nyana ziarah di jero hate ieu di jero hate ieu minta petunjuk endeu ka Mekah beres amin alhamdulillahirabbil alamin henteu ngomong teu naon suara di jero kuburan ya Ahmad Kabirur Rifai besi ka Mekah bae insyaallah tahun ieu aman salamet eueuh nanaon geus geura ka Mekah nyana ngahulang we kieu bae suara di jero kuburan buat kakadenge ya Allah ya Rabbi cak kita isi Iman Badawi pohara amat pohara aja setak kadenge ieu mah lain ku perasaan tapi ku ceuli ieu di tukang murid-muridna Aisyah tadi ngadenge mama Masya Allah datang ka kos kitu teu karomah nu mantak urang di hadiahan bae Imam Badawi di hadiahan Imam Ahmad Kabir Rifai di hadiatah dibuktinan mantat Imam Syaroni zarah kadinya anu ngarang Mizan Syaroni teh zarah kadinya ku hebat-hebatna karomah di jero hatena nyaho coba zarah ya ka dieu ye coba cenah lamun boga masalah langsung dijawab aya suara di imahna teh boga rencana kos kitu teh dina hate assalamualaikum ya Badawi beres encan ingkah hei Syaroni masalah nu di kitab anu nu kumaneh dipake kabingung teh eta jawabanana ieu sakian lamun dikak bulu aing mah dijawab langsung di dinya kakarak di dinya mah percaya jasa langsung endek di hadiahan bae setiap salat kula deuk hadiahan ka Imam Badawi nah ieu eta bukti sia ge kan cara langsung dijawab eta mah dunia luar tah nu ngajawabna tah gaib luar tah mah
Masya Allah tadi membadawi lain lalagaan kudaon eta aya nu nanyakeun tah Imam babaturan Imam Syaroni ai mah hayang nanyakeun ieu asal boga masalah deuk nanya kok dijawab langsung deuk nanyakeun boga amal naon jeung boga wiridan naon keur basa hirupna aing mah deuk eta mah ditanyakeun ziarahnya salam Tontowi Imam Tontowi ulah nanyakeun kos kitu babacaan masarua bae Quran nasarua hadis nasarua zikir nasarua shalawat nasarua ikhlaskeun langsung dijawab ikhlaskeun ka Allah ulah aya muatan-muatan naon